Keberkah teh naon hartosna? Berkah teh lain tambah-tambah harta, berkah teh lain tambah-tambah pangkat, berkah teh tambah caket ka Gusti Allah. Beuki minum jarahna, beuki getol ka masjidna kitu nya. Sidik-sidik mana ieu nu tukang jarah teh di masjid anggar adan eta anu komat eta nu berjamaah eta keneh we teu robah. Padahal lamun teh mah jarah teh sabeus, 2 beus eta teh rek jarah teh masjid mah anggar we kosong dan niatna anu awon lain meunang kaberkahan. Lamun hoyong kaberkahan beuki deukeut ka Gusti Allah beuki pinuh ka masjid teh. Sok ayeuna robih deui insyaallah abdi ge bade ziarah engke dina kaping sabaraha teh eta teh 17 April 17 April mana? April nu bade ngiring mangga kana teh insyaallah ka pun lanceuk ka teh nenek daftarna. Ibu teh eta teh niatna teh kumaha? Nyaketkeun diri ka Gusti Allah jalmi saleh hoyong dihapunten dosa. Hiji we ibu hoyong dihapunten dosa. Ibu hanya gaduh hajat lamun geus dihampura dosa mada tereh diijabahna teh. Dan ngahalangan urang hese ditampi non dihajat urang dikompol ku Gusti Allah teh naon dosa urang anu ngakibatkeun urang kelut teh kedol dina ibadah teh batur bisa maca Quran urang teu bisa maca Quran batur bisa tahajud urang teu bisa tahajud batur bisa duha urang teu bisa duha batur bisa sedekah urang teu bisa sedekah nu ngahalangan urang dina ibadah teh naon dosa keneh haliah dunya nu ngahalangan dosa haliah akhirat nu ngahalangan dosa bersihkeun we dosana muruluk nyali lah eta mah dijabah di doa si Allah nemawi nyungkeun hapunten dosa we heula Gusti rumaos ulah naon dosa naon cenah abdi ulah kitu rumaos abdi geser dosa janten ciri jami anu makrifat ka Gusti Allah teh aya tandana al ikhlas fil ibadah